Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak anu balager, wilujeng tepang deui sang ibu dina materi sisindiran kanggo kelas 11 semester 3. Sisindiran asal kecapna tina kecap sindir, anu hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol, henteu langsung. Dina sastra Indonesia disebut pantun. Kauger ku Purwakanti jumlah engang dina unggal padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Numutkeun M.A. Salmun dina bukuna tahun 1863 kaca 57 netelakeun yen sisindiran bisa disebut oge kasenian ngareka basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna bari dipamrih karesmianana. Papasingan sisindiran nyaeta aya 3. Nu kahiji paparikan, asal kecapna tina kecap parik atawa parak nu hartina deukeut sorana. Tah di dieu aya conto paparikan silih asih. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Eta conto paparikan silih asih. Salajengna nu kadua aya conto paparikan piwuruk. Kieu geura. Kakulah nyiar kapiting, ngocok lobak bobodasna. Ulah sok liar ti peuting, osok loba gogodana. Tah eta conto paparikan piwuruk. Salajengna aya conto paparikan sesebret. Kupingkeun geura. Poe Sabtu, poe Kemis. Poe Kemis jeung Jumaah. Itu saha muril kumis? Kumisna panjang sabelah. Bodor kan? Eta contoh paparikan sesebret atawa paparikan anu sifatna bodor atawa pikaserieun. Salajengna nu kadua nyaeta rarakitan. Tadi disebutkeun yen papasingan sisindiran aya 3. Nah, ieu nu kadua rarakitan. Asal kecapna tina rakit. Terangkan rakit nu kumaha? Rakit teh nyaeta awi atau kai anu dihijikeun ya. Tiasa dipaseuk ku awi atanapi oge ditalian sangkan ngahariji nu biasana rakit teh papak dina puhuna atawa rata dina puhuna. Nyata rakit teh alat kendaraan atau kendaraan ya dina cai nu sok dianggo meuntas. Makana dina rarakitan mah dina kecap awal aya nu diulang. Atawa aya kecap nu diulang di awal. Contoh di dieu rarakitan silih asih. Geura urang baca. Mi HP sisir jeung minyak. Kade kaancloman leungeum. Mi HP pikir jeung niat. Kade
kaangsongan deun. Tah di dieu aya mihape, kade. Ieu nu matak disebat rarakitan. Jadi aya kecap nu diulang di awal. Tah ieu nu ngabedakeun antara rarakitan sareng paparikan. Salajengna di dieu aya conto rarakitan piwuruk. Lamun hayang dahar noga kudu daek nya meulina. Lamun hayang asup sorga kudu getol nya salatna. Tah ieu rarakitan piwuruk. Salajengna di dieu aya conto rarakitan sesebret. Urang ditembangkeun ieu mah. Aya budak mawa casan ngan hanjakal teu dibeli. Aya budak gelis pisan, ngan hanjakal tara mandi. Tuh kan. Eusina pikaseurieun tau bodor. Kunaon diulang aya budak gelis pisan eta mah nyaluyukeun sareng kana lagu we ngarah enak. Ngarah ngeunah ka kupingna. Salajengna papasingan sisindiran nu katilu nyaeta aya wawangsalan. Wawangsalan teh asal kecapna tina wangsal. Anu lila-lila jadi wangsul. Nu hartina balik atau bang-balikan. B. Asal kecapna tina angsal. Nu hartina beunang sabab dina wawangsalan teh aya sabangsa teteguhan anu kudu kapanggih eusina. Tah ieu conto wawangsalan. Belut sisit sabadarat, kapirarai siang wengi, wangsalna teh orai. Tadi disebatkeun maksud balik teh bang-balikan teh. Nah, ieu diteruskeun nya tingali. Belut sisit sabadarat, ieu nuduhkeun wangsal. Kapirarai siang wengi, ieu muruwakan ti sareng wangsal. Jadi balik deui. Belut sisit sabadarat, jadi anu siga belut tapi aya sisitan. Kan ari belut mah teu aya sisitan. Sabangsaning belut aya sisitan naon? Nyaeta orai. Kapirarai muruwakan ti atawa sarua sorana sareng orai. Tadi disebatkeun yen tina angsal nu hartina beunang tah beunang ayeuna mah sisindiran anu mangrupa wawangsalan teh nyaeta wangsalna orai. Jadi kateguh. Saterasna conto nu kadua kembang bodas buah bunder ngaharuk nya pipikiran. Wangsalna jeruk. Kateranganana sami sapertos nu di luhur. Yen aya tangkal nu kembangna bodas buahna teh bunder atau buleud. Seueur pan anu saperti kitu. Sanes jeruk wungkul. Nah, tapi tadi disebutkeun nu kadua nyaeta kudu muruwakan ti jeung wangsal. Ngaharuk nya tangtu wae jeruk lantaran sarua sorana ruk jeung ruk. Rupina sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugi aya mangfaatna kanggo hideep dina materi sisindiran ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.